سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فقد قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alimul ulama, para kiai, para ajengan, para asatidah, ustadzat, para tokoh masyarakat, anu kusim guling dihormat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga ashabal musibah, keluarga almarhum Kiai Al-Ustad Ujang Sarkosi anu kusim kuring dihormat dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, para jamaah tahlil anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, urang sadaya tiasa malaksanakeun ibadah dina ieu wengi dinten ka-7na pupusna almarhum. Tiasa dorong doa, mudah-mudahan kurang anu ngadoakeun insyaallah didoakeun ku malaikat. Amin. Bami urang sadaya ngadoakeun anu sanes supados diampuni ku Gusti Allah, maka Allah ngutus malaikat ngadoakeun urang sadaya walaka bimithlin. Saur malaikat anjeun oge bakal kenging anu sepadan. Alhamdulillah, bami urang ngadoakeun anu sanes dipanjangkeun yuswana, maka malaikat Allah ngutus malaikat anjeun ge sarua ku Gusti Allah, ku kami didoakeun. Malaikat ngandika walaka bimislin, bade anu ngantunkeun, bade anu masih aya di alam dunia. Intina urang ngadoakeun anu sanes, Allah ngabales ka urang sadaya ku doana malaikat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Al-Fakir Yasin Mutohar di Serang, Banten, asli di Sumedang. Janten ka Banten teh umbara tahun 2000. Tepang sareng almarhum tahun sabaranya, tahun 2005 panginten, kurang langkung begini. Kakamari terakhir anjeuna almarhum sumping dongkap ka tempat simkuring pesantren di Taktakan Serang Banten, kaleresan aya acara nuzulul Quran sasi Ramadan. Terakhir tepang sareng ajeuna sasi Ramadan sareng sabarajalmi di Pandeglang sumping ka pondok di Taktakan di Rancasawa Serang Banten, dugi ka wengi, dugi ka ya sekitar tabu 11-an langkung. Tabu 11 anjeuna alhamdulillah simkuring bergaul sareng anjeuna nyakseni insyaallah anjeuna jalmi istiqomah. Jalmi istiqomah anu gaduh cita-cita mulia, cita-cita luhur, sanes mung saukur hoyong nyolehkeun diri, tapi hoyong nyolehkeun batur. Sanes mung saukur anjeuna bercita-cita, berkomitmen jantan jalmi soleh wungkul, tapi jantan jalmi musrif. Sehingga dina acara-acara dakwah, acara